Oh, Mang, selalu impor yo, murah-murah yo. Tuh, bagus tuh. Jeung pamajikan udah ngajuru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Lur? Alhamdulillah damang. Dinya kumaha? Pangestu. Aju eta orderan jadi moal ya. Atuh jadilah. Orang mesen lah salosin heula weh. Oh, salosin. Heeh. Soal harga mangarti meureun, harga dulur wae heuh. Tuh siap eta mah. Hayang baraha kira-kira? Ya 20.000 weh, lo gede-gede dah. 20.000. Oke, tenan naon siap. Gitu atuh Kayak siap. Kayak orang kadinya urenan. Oke, siap. Oke, telepon deui weh. Oke, siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kieu bulan puasa mantap lu orderan. Harga 20.000 dijual 100.000. Aduh, Kiki pas pokoknya mah dah. Dai, saya geus mulai naon jeung lebaran. Mulai naon lah cok duit naik can manggi-manggi urang mah. Oh heuh dai, aing ge can menang kiriman teh kolot aing. Tapi cok si Abed pernah ngomong ke aing, main narik minjemkeun duit ke aing ayeuna. Cuma si Abed na can kapanggih-panggih cok. Hah, dai, si Abed jelema kitu duit di mana? Ngomong nama manehna menang kiriman ti dulurna. Ah, lu bener sih dai. Heuh bener. Ah, nyok kitu mah rek nginjem ka manehna sakalian ah. Ya eta ge lamun cukup jeung manehna. Geus atuh cok aing rek neangan si Abed teh lah nya sugan we kapanggih. Oh bener-bener dai. Juk saya kira kan itu. Kira teh angkeun korobetna. Goy, kamari coki ngomong ka urang. Maneh rada beda teh ka coki kitu naon. Kieu gaknya mulai ayeuna mah aing moal sieun ka manehna, jeung moal deui nurut ka manehna. Emang kunaon, Goy? Aing kamari-kamari teh we minta upah bantuan teh dibere-bere malah diledek. Oh, soal kopiah teh nya kamari. Udah ngarti orang ge. Oga mumpung ayeuna mah aing dikiriman wae ku kolot aing. Jadi mulai ayeuna mah aing teu butuh deui bantuan manehna. Oh, Aduh, sawah aing gawean deui yeuh. Kudu nyekel duit aing yeuh. Geus lebaran mah. Jeung ngagawekeun jelema aing. Dai, ka mana maneh? Ieu urang neangan si Abed manggih si Abed teh teh. Henteu. Tak naon maneh dai neangan si Abed? Biasa teh bisnis. Bisnis naon lah si eta. Duh, RT mah moal nyahuna naon. Heuh, kumaha maneh we dai. Kabeneran si dai aing teu kudu capek-capek neangan si Abed. Emang kunaon teh? Ya aya titipan jeung si Abed. Bejakeun ti dulurna nya. Oh teh, kayak kurang dibejakeun. Urang arek pamit heula nya. Hatur nuhun dai. Oh teh sami-sami. Ulah poho maneh dai nya. Oh nya teh. Ing geus jam rahayu. Kiriman can datang keneh wae. Aing rasal. Aing geus gara meuli baju lebaran. Can kebeli baju ieu. Kira aku dulur aing bohong lah. Pek, manahan sih? Biasa ya, mau dagangan cok. Kenaon pek? Sarung cok. Tah bener pek, soalnya kadang di lebaran ya. Si kena jauh lebaranage. Geus jauh masih jauh, saya geus dagang. Daripada para selma aing lah. Ning kasih lihat bulu aing ah. Ulin biasa nasi eta mah aya di coki. Aing kemana nama bisa diurutan lah. Iya cok, sarung impor itu ti Arab. Cap onta duduk, pokoknya mantep cok. Onta duduk. Aing eueuh onta duduk, gajah duduk. Gajah duduk mah cok. Indonesia lokal, onta duduk berarti Arab asli mah lain deui. Oh, nya. Mangkana dibawa ka dieu ge cok, supaya di dinya heula nu boga ti heula. Ah, lu bener siapa? Bener cok, aku bulan puasa bohong.
Atuh daek ari kitu mah. Lu ya bara duitan, Boy. Tenang cok, harga dulu lah nyedi dinya pokoknya mah 100.000 cok. Teu bisa dikurangan. Tuh cok, eta mah harga pas. Aing saeutik lah nanti ditu na ge. Duh, kumahnya. Tapi enak mah aing can nyekel duit. Cewek sesoreanan. Soalnya duit aing teh si Abet. Cewek aing dah. Kita si Abet mayarkeun na. Kumaha tah? Oh, tenan naon cok. Tapi nak kontan kan? Atau kontan lah. Jika dicicil doang. Oh lah. Kayak tuh cok, aing ngeder heula dah. Apa kira-kira itu? Oh, Sing geura laku, sing geura beak. amin. Ah, beneran nih are baru dak ya. Hoi, Kak. Woi. Mana sih tak? Iya mau dagangan. Coba geser heula sia. Nah, tapi Iya, sarung jeung lebaran. Arek sia. Oh, sarung. Oh, guys, meuli mah sia. Coking geus meuli sia. Iya mah sarung impor sia. Ah, nu bener siapa? gue jeung lebaran be. Di Arab deh cap onta duduk ieu mah. Oh, cap onta duduk. Mun kitu maing hayang, Pik. Berarti teu kudu ka pasar, goy. Muaga lah, ya ge aya. Heeh. Pik, aing hayang leuwih nu bagus. Cocok ya aya eueuh. Tah, iya gue ya, iya 200.000 ya. Ih lebih bagus si Coki. Cocok jeung sia mah ya. Boleh. Geus ieu weh. Goy, urang mah ya. Tah. Bagus ya, ge. Eta nu sanggap lah duit, Pik. Eta mah sarua jeung Coki 100.000. Oh, teu inget tuh, ge. Jadi 200 nya. Ah. Ya. Tah, iya karak mantep ya, pang laris ya. Atur nuhun, Goy. Iya. Kira dulu nya. Oh, Oh, siap. ih gak jadi lebaran ya orang. Heeh. Cok, nempo silut bulu tuh. Kebeneran sih tadi silut bulu neangan sia wae. Arek naon tah? Eta rek mata duit, nu geus dijanjikeun. Oh, cok. Nah, Bet. Aing kayak nginjamnya, soalnya nyokot sarung ieu dan dibayar ke si Ropik. Banyak. Duit aing can aya aing. Oh, tenang eta mah cok. Wah, aing dibayarkeun ku Sabet. Bener sih Abetnya. Awas ya mun teu. Oh, cok, tenang. Geus nya, urang ka dieu lah ho. Oh, Bet. Kira kan itu. Tapi saya ulah pohnya Abetnya. Awas ya mun teu. Duh. Aing bahaya sampai tadi kiriman deui ku dulur aing. Aing mau bisa sahur di imah. Coki aing. Gawat ieu mah. Woi bos, siapa mana wae? Ku aing teh tadi di teangan di berang. Aing ewa di imah. Sia kemana wae? Ih, Arek naon saya emang bos? gawat. Gawat ku naon saya bos? Eta Coki nyin duit ka aing. Jem duit. Pan nitah ka aing dipentakeun age. Ah, sia sihil dulu. Kebejaan, haju minta ka aing sia. Ribu aing sia mah. Sorry bos, tengah aja aing. Oh, sia sengaja. Aing ge lieur nungguan kiriman ti dulur aing can datang keneh wae. Duh sama bos, si Coking ke ngara tamu teh dibere emang ke kusia. Eta bingung aing. Jangan injeun ka saha aing. Lieur. Lah, Kumaha deui sama bos, coba saya minjem ke RT. males aing deui. Minjem ka RT mah. Bos, kiriman yeuh ti RT. Nah, eta. Teu nyaho yeuh aing amplop ieu mere we RT tadi. Bikin kakak Coki. Nah, deh. Kurang injem ge duit dan susah cobaan, senang oke cobaan. Tuh kan dae. Karek mah aing bieu ngomong males aing. Kunaon emang bos? Eta gitu nya bere amplop we, atuh lena duit. Nu aya ge ka aing diceramahan deui ku Coki. Aju aing ieu amplop kemanakeun? Teu saya piceun amplop na ku sia dae. Amun teu daang ku sia sanguan ka dinya amplopna. Oh atuh kayak ku aing dipiceun. Ausir ka mana? Aing rek balik heula. Balik heula. Oh. RT memer amplop paling jero na surat deui. Lah, kemana wasya? Age cun wae sia naon? Tak kumaha sia mer sarung teh cek Coki. Aduh.
Ampura aing piknya. Can boga aing. Soalnya duit tapi jadi kiriman dulu aing. Aing mah teu ngarti bet, soalnya teh dulur aing. Terus iya, mangku perasa lain. Lain ieu mah nu hiji deui. Waduh, anu preman teh lain. Oh, eta. Oh, tapi aing neangan heula sugan aya. Oh, insyaallah eus ya. Dagoan ku aing. Oh, Goy, taraweh moal. ayo siap. Tapi kok tuh dipakai sarungna. Gampang eta mah. Maju, iya rek mana lah ya? Ada kacoknya heula. Kok kacoki? Cenah keur sewot kene. Ayo weh kayaknya ho. Ayo tuh. Ayo. Pik di mana dagangna? Gue sih dia we dah. Iya. Lagi di mana rame. Kan saya buka hutang 100.000 ka aing. Nurut weh. Oh lah. Tunggu segera rapikeun we Pik. Sia. Ku aing deui sih ngarapikeunna. Kayak sih mun ngarapikeun ku ini kurangan deui utangna 20.000. Oh, ho atuh. Akhir udah dek. Tapi geus dirapikeun ku aing. Ah, gitu bagus. Geus ya gero-gorokan geus jual geus ya kadinya tah. Ku aing deui sih. Kayak ku ini kurangan deui tenang 20.000 deui hutang sia. Oh atuh. Ya sarung impor gitu, murah udah. meriah. Oh mang sarung impor ya murah meriah ya. Oh bagus tuh. Jeung majikan udah ngajuru. Nah, joge bagus ah. Bener mang. Oh dipilih. Murah kono ae lah. Iya nu ibarat duit mang. 100.000 mang. Bener ya impor. Oh impor bagus. Bisa orang nih ya. Oh 100.000 mang. oh alhamdulillah. Mang. Oh sami-sami. Nah, Pik, berarti hutang aing lunas. Encan lah, iya. Di sampingnya tak jatah sia 10.000. Berarti si hutang 50.000 deui ka aing, eta kakar wajah hiji. Teh bisa mah. Kebetulan Gila amat cok ieu. Gedeng deh ge. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya taraweh moal. Arek lah julu aing semua ke samping deui. Si arek moal eta taraweh. Arek lah. Mah sampingna. Gampang eta mah. Eta dai ngomong-ngomong ketua, arek taraweh moal. Arek tapi tadi mah keur make samping keneh meureun di jero. Atuh beusi lila mah mending tinggalkeun we ya. Ulah waka aing aya urusan ulan yo. Nyawa arek teh moal tapi orang tungguan heula weh. Arek lah siapa dah aing geus samping anyar ya. Wis, mantap. Aing geus sebenarnya mah mungkin masalah sih. Emang kunaon gitu? Muncul istilah mah lu jual gue beli. Mas udah naon ya? Emang naik teu boga. Yo, sarung bagus, samping bagus, 200.000 teu dihutang deui. Maksudnya naon? Aing da meuli samping ya tadi hutang da. Saya nyawa ti mana mun samping aing nggak hutang? Teu siropik. Nyawanan. Nu aya eta samping sia eta mah samping palsu. Nah ya ge samping mana tanu palsu cek siropik. Lain kali lagi sakana amat aing. Ngajakan ribut lain. Mun aing nyeren teh sanu bisa nahan. Goy, mana wani? Pintu sih. Geus. Woi. Aya naraon ieu? Oh, geus. Naon ieu? Iya tayo. Ribut masalah samping doang. Masya Allah. Ayo dah orang jelaskeun tah masalahna di dinya tah. Ayo. Pik. Dagang lagi. Kerasa lain lah. Si aing dagangnya sia mah ngluh wae ti tadi. Geus balik sana, ieu dah. Wah aing banyak. Oh, geus Kerasa yang samping yang pugu yang dagang bakso mas beak aing. ngluh wae. Dagangnya sia mah mabur sana ditu tah. Coba jelaskeun par tahangnya ho masalahna naon ieu awal-awalna. Itu tuh teh si Argoy. Segala nyebutkeun sarung urang da hutang lah. Segala tek bengek pokoknya disebutin pikeseleun bae teh. Emang bener teh cek siropik menengah hutang. Tuh Pak RT, saya tak banyak pikeseleun bae. Emang bener. Urang enggeus bayar ke si Abet dibayarkeun age. Geus ayeuna mah kieu wae urang tungguan si abet di dieu ku kabehan supaya beres masalahna. Sampurasun. Wah bener Bet, gede si Abet.
Ayo nanya rame-rame. Si ulang ngira-ngirakeun ka aing bet ya. Ayo nanya emang cok. Sia sampai aing ieu geus dibayarkeun kan ka si Ropik. Oh eta. Enggeus cok. Bener sih Bet. Oh enggeus. Tuh kan teh urang mah enggeus kan. Tuh goy, makanya jadi jelema ulah sok suujon. Panai kieu mah jadi era sorangan maneh. Ih, si Ropik. Pik, kebeneran sia kali sia. Aduh kan. Pik, beneran. Si Abed geus mayarkeun sarung si Coki. Boro mah harga incan wa aing. Nah, ya dagangan aing rugi tah eta. Tuh, bener kan teh? Siapanya ngira-ngirakeun aing bae. Ih cok. Sebenarnya mah duitnya can kirim-kirim ke dulur orang. Oh, duit. Di dulur sia teh pan tadi geus nitipkeun ka Pak RT dulur sia. Di mana teh duitna? Pan geus ku aing tadi dititipkeun tah kasih hadai amplopna. Geus teh tadi ngan dititah dipikeun ku manehna. Oh, nu tadi teh ya. Mana amplopna? Ku aing geus dipikeun we da dititah dipikeun teh ku sia. Hah? Piceun. Oh lah. Sia mah piceun. Uga, aing masih kena di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ngajual sarung? Ongkoh mah impor bagus, tapi nak sekali dipakai ku yang langsung soek. Samping palsu. Wah, siapik berarti nggak jual sarung palsu sih lamun kieu we mah. Ya, Asli mah beneran impor ti Arab. Asa palsu oge eta bieu buktina. Ah, pik sia. Mending aku wae, daripada kau dilaporin ke polisi. Jadinya mah mending ketipu dengan hiji doang. Urang katibuna salosin kabeh. Ah, ketika nama sia nipu berarti sia. Tah samping impor, tah butut. Kan bisa oh. Ini penipu.